Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijang patebang di pemirsa sama guring di channel Politikus Celik. Anu dina dangat aina sengkuring baris medar dongeng Tatar Sunda dina bahasa Sunda anu judulna Putri Leuweung Larangan. Pemirsa satu acana bade ngamutan anu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na, like, share sareng komen. Oge dinyalakan loncengna supados tiasa ningin video anu engal di channel ieu. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan dongeng Tatar Sunda dina bahasa Sunda anu judulna Putri Leuweung Larangan. Zaman baheula pisan aya hiji raja gede, beunghar tur punjul ti raja-raja lian sarta kamasur adieu jeung pinter. Tapi sakitu beungharna jeung agungna teh anjeunna teu acan sugema wae manahna dumeh teu acan kaungan putra anu baris ngagentos jadi raja. Hiji mangsa anjeunna nimbalan patih ngadamel sayembara saha-saha anu bisa ngalandungan raja sareng prameswari nepi ka kaungan putra bakal diganjar duit salak sadinar jeung imah katut pakaranganana. Dukun lepus Paraji Sakti datang di mana meni ngabrul milu sayembara. Tapi hiji oge tayanu hasil dukun temetu Paraji teu matih pandita teu mental. Kangjeng raja angger teu aya totondena baris kagungan putra. Kangjeng raja ngaraos kalangkung bingungna. Teras bae atuh nenda kana Maha Suci. Nangis ngaguk-guk nyuhunkeun putra anu utama baris pigentoseun ngereh nagara. Tina cengengna panda dina hiji wengi anjeunna ngadangu sora tan katingal pokna. Pamenta maneh ku Maha Suci bakal dikabul. Tapi henteu aya bagja boga anak lalaki ngan dibere hiji anak awewe. Henteu sabaraha lilana di harita prameswari kaungan putra istri. Mulus taya kuciwana sarta dinamian Putri Endang Mayang. Kabingahan raja kaya papadana. Malah poean putri di parasan raja ngayakeun pesta lilana 7 poe 7 peuting sarta ngulem sakabeh pohaci papayung eta nagara. Dina waktuna kabeh para pangagung nagara kaasup para pohaci sumping ngaluuhan kana upacara di parasanana putri. Ngan aya saurang anu teu kaulem teh nyaeta Nyi Rara Demit. Anu ngageugeuh hulu dayeuh duka kumaha dumadakan lat bae Kangjeng raja teh teu emut. Sanajan teu kaulem Nyi Rara Demit angger sumping kana upacara parasan putri. Maksudna tayalian ti arek mulangkeun katugenah ka Kangjeng raja. Pedah asa teu dihargaan ku cara nyupata putri dina waktu ngadua sabada neutik bukoro. Ngan niat Nyi Rara Demit kabade ku salah saurang pohaci anu kamasurkeun luhur elmuna nyaeta pohaci Wiru Mananggai. Enggal bae pohaci Wiru Mananggai teh nyumput dina bokor anu dieusi cai pikeun ngabaseuhan emun-emunan orok anu diparasan teh. Dina waktuna di parasan sadayana pohaci ngaduakeun sangkan Nyi Putri jadi istri anu panggeulisna sarta pangdipika asihna ku sararea. Nah ari palebah gigiran Nyi Rara Demit pokna teh. Ieu orok patina aya dina kincir tinun. Engke lamun geus salawa dina Sumedang rumaja putri bakara heut leungeunna ku kincir sarta eta raheut moal beunang di ubaran. Sabab nyaeta anu ngalantarankeun patina. Kabeh tatamu anu ngadarangu karagetkeun. Komo para istri mah rea anu pating harerup. Tina teu nyangka Nyi Rara Demit bakal nyupatanan kitu. Kangjeng raja teu tiasa sasauran. Pamenteuna pias awaking kureuwas. Komo prameswari mah geus lain caturkeuneun deui nepi ka les bae kapiluhan. Delila jol pohaci Wiru Mananggai anu nyumput dina jero bokor teh kaluar sarta nyaur bedas.
Sadayana ulah reuwas, ulah rempan kaula anu can neteskeun cirasa ka ieu orok. Ieu cirasa kapaliasan watakna panyinglar sagala bahaya. Tapi tina matihna supata Nyi Rara Demit pati Nyi Rara Putri tea teu bisa disinglar. Ngan bisa digantian ku sare lilana 100 tahun. Jadi di mana Nyi Putri raheut ku kincir moal tulus pupus. Ngan kapiuhan bae tuluy sare tibra 100 tahun lilana. Lamun geus jangkep baris digeingkeun ku putra raja anu kasep tur pinter taya tandingna. Ngadangu cariosan Pohaci biru mananggai Kangjeng Raja takut sadayana anu hadir ngaraos lejar deui manahna. Kacarioskeun sanggeus 17 tahun dilana Kangjeng Raja sareng Tameswari langkung-langkung bingah manahna. Dumeh agan putri mulus taya pisan riwitna tur geulis dibiakeun ku sorangan. Estu taya sawadeunana keur geulis teh someah jeung hade basa. Cecegikan, cecedihan, berbudi rajin binangkit. Pokona mah putri mustikaning putri endang mayang teh. Dina hiji mangsa agan putri ngersakeun jalan-jalan keluar karaton diiring ku para emban barang anjog ka hareupeun imah leutik campernik agan putri ngarasa panasaran kana sora anu kakara kadangu ku anjeunna. Sabada pupuntenan sup ka jero imah kasampak aya nini-nini anu keur muterkeun kincir. Agan putri teu ngiceup-ngiceup ningali kana kincir anu ceuk anjeunna mah barang aheng da kakara ningali tea. Nuju naon ini? Cek agan putri. Nuju ngincir eulis ngagolongan benang tinuneun. Cing, abdi ngajaran ngincir kenging teu ni? Mangga bae eulis. Cek nini-nini bari ngiset diukna saeutik. Gek agan putri calik gigireun nini-nini teh. Cek nyepeng kana gagang kincir kakara pisan muterkeun saputeran. Ces panangan agan putri katojos ku sisi kincir anu geus rogok. Kawantu kincir geus butut rumpuyuk bae kapiuhan. Nini-nini jeung para emban pahibut bari tulung-tulungan. Teu lami Kangjeng Raja sareng Prameswari sumping. Barang Kangjeng Raja ningali pameunteun agan putri tetela lain kapiuhan, tapi kulem tibra pisan. Tas anjeunna emut kana supata Nyi Rara Demit tidinya pok sasauran. Ayeuna mah leuwih hade ieu putri bawa bae ka karaton. Ulah diceungceurikan sabab geus nepi kana janjina keuna ku supata Nyi Rara Demit. Nyi putri lain kapiuhan tapi keur kulem tibra. Agan putri enggal bae atuh dicandak ka karaton dipernahkeun di kamar benang mapaesan. Simbutna Sutra Dewangga angguanana digentos ku nusarae sarta dikemitan ku emban-emban. Teu lami sumping Pohaci biru mananggai anu sakti tea. Barang breh ningali putri Pohaci ngahulang sakedeung ngawatek ajianana. Teu lami pok sasauran. Engke lamun geus jangkep 100 tahun Nyi Putri bakal gugah. Ngan supados henteu bingungeun dina waktosna gugah kudu aya nu ngaulaan anu geus wagu anu matak sakabeh pangeussi nagara iwal Kangjeng Raja jeung Prameswari kukula arek disirep supaya sarare 100 tahun lilana. Kitu deui jeung karaton katut sakabeh eusina. Tah ayeuna mah Kangjeng Raja sareng Prameswari geura angkat bae ti dieu. Geura ngababakan ngadamel nagara anyar di tempat sejen. Pohaci biru mananggai ngawatek sirepna.
Sakabeh pangeussi nagara sarare harita keneh iwal ti Kangjeng Raja sareng Prameswari. Duanana nurut kana omongan Pohaci wiru mananggai luntak ngantun ke negara. Ari karaton anu ditinggalkeunana harita keneh ku Pohaci anu sakti teh dipager ku tutubuhan anu kacida galdena nepi katingali aya karaton di jerona. Nya akhirna mah lah bae jadi leuweung larangan. Kacaritakeun sanggeus sababaraha puluh taun eta tempat teh jadi tempat pamoroan. Sampalan badak jeung uncal, malah eta tanah patilasan nagara teh geus kaereh ku hiji raja gede. Eta raja kagungan putra hiji pameget teuing ku Kasep. Satingkah paripolahna matak pikayung-yuneun bae. Kacaritakeun sanggeus sababaraha puluh taun eta tempat teh jadi tempat pamoroan. Sampalan badak jeung uncal, malah eta tanah patilasan nagara teh geus kaereh ku hiji raja gede. Eta raja kagungan putra hiji pameget teuing ku Kasep. Satingkah paripolahna matak pikayung-yuneun bae. Jenenganana Pangeran Linggawisesa. Ari karesepna kana moro beunang disebut taya dungus nu kalarung taya sampalan nu kaliwat. Ari mulih ti pamoroan teh tara teu beunangan kudu bae nyandak banteng atawa uncal. Dina hiji poe morona anjog ka leuweung larangan tea. Teu ku hanteu atuh harita mah morona teh teu beunangan pisan. Tuluy bae timbul karepna hayang asup ka jero leuweung. Tapi sakabeh pangiringna taya nu wanieun milu lantaran eta leuweung teh loba kacaturgeunana. Ngaranna ge leuweung larangan, leuweung anu kacida angkerna. Dijaga ku dedemit jeung siluman silemin. Mulih ka karaton sawewengi Pangeran Anom henteu kersa kulem, panasaran ku leuweung larangan. Sanggeus asak dimanahan isukna Pangeran Linggawisesa nganggu-angguan kapajuritan nyungklang pedang pusaka. Sanggeus sarapti jut lungsur ti kaputran Slak ngumpak kuda si Barong. Ulesna dawu kruyung kuda anu geus biasa dibawa ka pangperangan. Gancangna kuda digitik dereng-deng lumpat satakar tanaga. Jog baik kasih sileuweung larangan. Pangeran Anom ngawatek ajianana teu sakara-kara leuweung teh kawas nu muka mere jalan ka sang pangeran. Pangeran Anom tuluy lebet ka leuweung larangan. Beh bae aya karaton kacida agrengna. Di palebah lawang saketengna aya 12 prajurit anu ngajaraga nyoren pedang nyekal tumbak tapi kabeh sarare. Malah komandana mah anu brengos nyarande kana pilar bari nulak cangkeng. Ari panonna peureum kerekna sugar segor. Pangeran Anom lebet ka jero karaton. Ti palebah kamar anu pantona nutup papaesna beda tinu sejen sarta leuwih endah jeung leuwih hurung herang. Anjeunna ngarandeg lalaunan pantona dibukakeun. Ari brai teh muka Pangeran Anom olohok sajongjongan. Eta kamar eusina istri wunggul lolobana mah kawasna bangsa emban. Sarare ngurilingan hiji pajuaran anu alus ka bina-bina. Pangeran Anom hatena ratu tutunggulan tuluy angkat lalaunan nyaketan pajuaran. Breh katinggal aya istri anu kacida geulisna. Kulem tibra hate pangeran beuki ratu bae aya rasa suka pacampur jeung risi. Sukana asa mendakan istri anu salami ieu dianggo panyileukan. Ari risina sieun ditampik ku nu geulis tanding Pohaci. Beuki ditetep ditelek-telek beuki ngaraos lalanjung bae. Tina bakating ku bogoh ka agan putri tapi sieun ditampik. Rumpuyuk bae kapiuhan sarta nyuuh kana sisi pajuaran. Pananganana anu katuhu nyampai kana panangan agan putri. Teu lami hiliwir angin pahurip nebak ka jero puri. Ku kawasana Pohaci biru mananggaya.
Sakur anu katebak pating kulisi nyararing tina sarena. Mana horeng geus datang kana mangsana beak supata tinyira demi. Kulisik agan putri gugah ari bleh teh ningali kabelah katuhu aya pameget keur nyuuh kana sisi kasur. Pananganana nyampai kana panangan anjeunna. Agan putri henteu geruh datos diwartosan ku Wahai Cibiru Mananggai dina impenan. Eta pameget teh Raja Putra anu baris jadi sarogena. Kulisik Pangeran Anom Lilir teu paadu tetep duanana ngaraos ka jamparing asih ka pentang asmara. Kulisik Pangeran Anom Lilir teu paadu tetep duanana ngaraos ka jamparing asih ka pentang panah katresna. Diropea tina Putri Leuweung Rarangan anu diserat ulang ku Budi Rahayu Tamsyah. Pamirsa mung sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan dongeng ieu aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Mungkin dihapunten bilih aya kalepatan kaluputan anu simpuring. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.